baturan cep ari anu banget ari raya kene cep ari disersan mamah nari anu banget kan dekat tirna apa hajat miwan anu banget mojikan kasaran bae pahajat anu banget diri atin biduku ada dosa apa aja terbagus saya pahajat dari pahajat terbagus karena pahajat kerja kapayungan di sarangan bos anu bagus bos gagal anu bagus diri aku cepari daya rumah saya daulah kata bapak jika kamu bayar pahajat anu banget diri angin mangga share ber anu bos baru tara joget teteh teman tara Bos Raju kajapa sari anu mana kapayuna Bos Raju dari saya Bos Raju diserangan apa hari abang banget kebalan Bos Raju anu banget anu mana kapayuna tolongan dari saya Raja anu bager deui sawasi saralaman balik ikut bos rajut di gawir aik anu mana
baturan aing bal serangan bos rajut deui sayang apa nari mama nari berbager antara kurir jager bos rajut bos rajut aduh bager bos rajut aduh bager aturan bos rajut aduh bager ayo balas sayang apa yuna ari sawios sederhana bos rajut anu bager deui asal bagja kumanina anu bager aing bal deui anu bager aturan kapayun deui aing bal deui serangan bos rajut anu bager kapayuna aing bal deui bager deui ate mauada aing bal rajut anu bager deui sayang acan berikutnya kemana jadi sukma bos rajut anu bager deui sawios sederhana bayar anak kemari mah arif-arif anu bager deui anu sayang kapayun apa nari mama nari sayang anu bager hati buruan ari lamun abdi rerengan aturan pahajar bajar anu bager mun abdi boga ebende antara kuring jangan aing bager deui aya hubungan saukur wau biasa ari anu bager apa nari anu bager mantan sering kabawana ayo balik serangan bos rajut kapayuna audei anu bager tentara sayang deui aing bal anu bager sayang deui ari anu bager bos garut anu bager deui bos garut serangan anu bager urang panas hate pahajat anu bager bayar laguna pahajat anu bager deui antara kuring dengan jeung pala sayang sayang hubungan datang saukur wau biasa tebetan kita terima aing balas sayang mana terima badan diterus taran bos garut deui anu sayang apa nari bayar laguna apa nari anu bager anu sering kabadan diterus bos rajut anu bos rajut deui sing anu bener harapan mika emang antara kuring jeung
gaya hubungan tenang.